Arya Penangsang, pahlawan atau penjahat. Carita Ieu nyarita keun saurang adipati anu kuat, gagah, jeung wibawa, nyaeta Arya Penangsang. Anjeunna teh putra ti Raden Ki Kinjung Incu ti Raden Patah, Raja Demak kahiji. Tapi dina lalakon Ieu, kakuatan ngajadikeun jalan palastra. Arya Penangsang keur linggih ka Istana Leutik. Rasa bungah jeung getih ngagedur dina haid abdi. Rama abdi, Raden Kikin ti heula ditelasan ku Raden Mukmin, putrana Sultan Trenggana, kiwari abdi kudu ngajug-jug balas. Tapi naha eta leres, naha getih kudu dibales getih? Leumpang ka tengah panggung, bari nyekel bedil. Bedil abdi Ieu, pusaka setan kober, sakti mandraguna. Tapi sakti teu salawasna hartina leres, abdi teu wani nyanggakeun rasa, tapi karasa kudu. Kanjeng Arya, kasepuhan, ngajak rerencangan piken ngalaku keun. Serangan Kak Pajang, naha tos dipastiang. Enya, tos dipastiang. Sanesku amarah pribadi, tapi pikeun harga diri Kadipaten Jipang. Tapi inget, ulah nincak rakyat Leutik. Perang Pajang jeung Jipang. Arya Penangsang maju jeung bedil setan koberna. Tapi dina peperangan, anjeunna kabedag dina beu teung, bedilna nyangsang tapi teu dieleukeun malah terus, gelut bari getih di mamana. Sanggeus perang, awak Arya Penangsang pinuhku getih ka mana-mana. Teu, abdi teu tiasa murag ayeuna hiji-hijina jalan kudu rengrekeun Ieu. Leumpang nepi, Kak Limpiuk. Palastra jeung pangajaran. Hadilaku kudu di luhur kakawasaan, tapi abdi kagoda ku rasa dendam. Meren Ieu hukuman abdi. Awak Arya Penangsang geus teu kuat nahan jeung ngarasa leuleus. Tidinya Arya Penangsang maot lantaran teu tahan deui lantaran kalaungitan getih. Arya Penangsang maot kalayan gagah, tapi nyaan sakumaha hebatna hiji jalma. Lamun haid pinuku dendam, akhirna moal jauh ti cilaka. Ieu carita ngajarkeun kakuatan teu kudu salawasna ku perang. Kadang, ampun jeung pangarti leuwih mulia.